mitra sadaya nuju sami-sami ngabandungan dongeng nuju diancak Kumang Jaya carios nyambung judulna gara-gara harta. Ieu dongeng para mitra karangan Bapak Tatang KS ayeuna nincak bagian ke-47 teu karaosnya bagian ke-47 para mitra hiji tanda urang betah hirup di dunia para mitra. Mugi-mugi kabetah urang sareng ridho Allah. Amin ya rabbal alamin. Ari kembang sampe naon cenah namina dingdet cenah para mitra kembang sampe teh nya dingdet ye tangkal sampe aya kembangan para mitra tangkal sampe ge dingdet cenah. Kitunya para mitra namun ai tos di kota mah sareng teh hirup di kota salamina rupina moal uninga tangkal sampe oge. Moal uninga kitu cenah sampe jiga kumaha ge moal uninga lamun dibere combro dituang. Pada combro didapat tidak sampai. Mangga atuh para mitra dongeng nu judulna nyaeta gara-gara harta karangan Bapak Tatang KS dina bagian ke-47 urang lancekeun mangga nyangakeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahman. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna gara-gara harta. Ieu dongeng para wargi karangan Uwa Tatang ayeuna teh nincak bagian ka-47. Mangga hanca dongeng nu judulna gara-gara harta urang teraskeun. Harita para mitra si horeng eulis wiwinta yan mikahoyong nyaeta Cep Dudung para wargi. Kumaha ye terasna dongeng padahal mah eulis wiwin aya pikir kadua leutik cenah para wargi sadaya ka jakalalana. Saha salaresna jakalalana mangga urang teraskeun. Ku dasar ngadenge kitu yen eulis wiwin ngadon ngenong di eyangna bari babarengan jeung jakalalana. Uguh we hate Cep Dudung ngarasa panas. Nepi kanganjang nage henteu 10 menit acan gancang pamitan. Sajeroning keur di jalan teh Cep Dudung gegerendengan jeroeun dadana. Si jurig atah sia. Paingan si eulis ditanya pamadeganan aku aing geus aya kana 3 kalina. Can mere keneh jawab anu cinak. Nyaeta kitu we aya nu ngahihiledan ku si koplok teh ta, si kasabelan teh. Aing mah ayeuna ngadon ngarenong di akina si eulis. Paingan hate aing ti kamari keneh teu garenah nyaeta kitu aya si juriga pangacow. Aya hileud peuteuy ta. Pek rasakeun sia ku tulang beuheung deuleu si laing jaka. Waing rek dilaporkeun deuleu ka Tuan Fedri. Waing rek dibejakeun sia jadi pemberontak republik. Paduli teuing masing rek digantung atawa didrel oge naha. Da bohongan sia humayua ngarebut harapan aing sia. Kitu dina gerendeng hate Cep Dudung. Maka aya pikiran rek ngalaporkeun ka kumpeni nyaeta ka Sinyo Fedri. Ongkohan Cep Dudung geus lila. Jadi mata-mata pihak musuh bae dituna. Disebut pengkhianat bangsa. Nyaan para wargi. Cep Dudung hianatna teh inditna. Isukna indit rek mere laporan ka kumpeni yen jakalalana aya di kersana Kiai Darmin. Dumeh manehna boga rasa direbut harepan ku jakalalana. Padahal jakalalana teu aya niat miharep ka eulis wiwin. Anu teu kacaturkeun di jalana Cep Dudung geus tepi ka asrama kumpeni. Harita Cep Dudung nyarita heula kanu ngajaga yen manehna rek mere laporan ka Letnan Fedri. Nyampak aya keur ngobrol jeung baturna pangkat sersan. Selamat siang, Let. Cek Cep Dudung bari mangut. Well, selamat siang. Selamat siang, Saudara Dudung. Silakan duduk. Cek Letnan Fedrik bari ngorejat nangtung. Kaloan pokna. Apa kabar, Saudara Dudung? Apa baik-baik saja? Kata Fedrik sasalaman. Baik, Letnan. Tema Cep Dudung tuluy diuk dina kursi. Well. Apakah ada yang dapat bantu sama Saudara Dudung? Cek Letnan Fedrik bari ku siwal ngaluarkeun rokok tina pesakna. Kalawan ngasongkeun ka Cep Dudung. Merokok Saudara Dudung? Silakan. Terima kasih, Let. Saya tidak bisa merokok, Let. Cep Dudung nolak di asongan rokok teh nyebutkeun tara biasa ngarokok. Coba
Coba. Terangkan ada kepentingan apa, Saudara Dudung? Apakah dapat kesusahan di rumah? Kalau betul ada kesusahan, boleh ceritakan sama Ik. Nanti Ik bisa bantu, Saudara Dudung. Kesusahan mengenai apa? Apa kurang beras? Cek Letnan Fredrik bari telepas paneutupna. Ari baturna nu pangkat sersan diuk dina meja bari mepeuh-mepeuhkeun tongkat kana dampaleungeun kenca. Letnan sudah dengar di rumah Kiai Darmin ada Jakalalana? Oh, yes. Ya sudah dapat informasi bahwa itu yang nama si Jakalalana atau si manusia siluman ada di rumah Kiai. Malaik sama teman-teman 4 orang pernah ke rumah Kiai Darmin. Tapi kata Kiai Darmin itu yang namanya si Jakalalana tidak ada di rumah. Kata Kiai Darmin tidak ada nama itu Jakalalana. Lalu bagaimana Saudara Dudung? Apa Saudara Dudung dapat informasi tentang itu manusia siluman? Tema Letnan Fredrik. Itu mah cuma alasan Kiai saja, Let. Dia ngatakan tidak ada nama Jakalalana, sebetulnya mah ada, Let. Malah itu bertunangan sama anaknya. Oh ya? Sungguh, Let lah, saya mah tidak bohong atuh. Malah tadi dia menginap sama anaknya di Kiai Darmin di rumah kakeknya. Wow. Kalau begitu, sekarang Ik mau kirim itu anggota. Buat itu tangkap itu manusia siluman. Sekaligus sama itu Kiai yang bohong sama Ik. Terima kasih Saudara Dudung. Nanti kamu orang dikasih persen. Sersan? Coba sekarang pergi ke rumah Kiai Darmin bawa anggota. Kemudian itu Kiai Darmin bawa ke sini. Cek Letnan Fredrik marentah ke anak buahna. Kalawan harita kene anak buahna pangkat sersan keluar. Nyiapkeun anggota 10 urang tuluy ini make mobil power. Atuh Cep Dudung harita gancang balik nu teu kacaturkeun di jalan. Anggota kompeni geus tepi kalawan jerat jerut tarurun tina mobil. Terus ting beretek kalawan sabagian ingker bumina Kiai Darmin. Sedang saurang pangkat sersan unggah dibarengan ku bawahanana 3 urang. Eta sersan ngagegedor panto. Bareng Ibu Hajah Salamah keluar ti kamar tos netepan lohor. Keletrek Ibu Hajah Ibu Salamah muka kunci. Ana brai panto dibuka lenyap para mitra Ibu Salamah harita ngalenyap. Sabab di luar rajeg kumpeni nyerekel bedil. Atuh pangkat sersan pok nanya, sedang baturna nu opatan gancang arasup nyarantongkeun bedil. Di mana itu Kiai? Itu juragan sedang makan. Waler Ibu Salamah bari ngaroroncon. Sirilik sersan nyirilik dituturkeun ku baturna duaan. Sedang nu duaan deui ngajaga Ibu Salamah bebari ditodong ku bedil. Harita kersana Kiai Darmin merer-meres pisantos barang tuang. Ujug-ujug durug-dug gue dikenyang ku sersan. Di mana itu yang namanya Jakalalana, ha? Tanya sersan nyentak. Tidak tahu, Tuan. Di sini mah tidak ada nama Jakalalana. Bohong kamu orang? Sersan nyentak. Sungguh, Tuan. Di sini mah tidak ada yang nama Jakalalana teh. Waler kersana Kiai Darmin. Harita sersan ngiceupan kabaturna nuruaan. Kalawan tilobat carita Kiai Darmin digusur ku 2 urang kompeni, samalah ku sersan ditajong bobokong. Tuan, suami saya teh jangan dibawa, Tuan. Sebab suami saya teh tidak punya kesalahan apa-apa, Tuan. Jangan, Tuan, jangan. Ibu Salamah ngahalangan tapi teu bisa kumaha. Malah anjeunna dibabetkeun ku saurang meh-mehan ti beubeuh. Geus kitu mah Kiai Darmin dititah naik kana mobil terus dibawa ke asrama. Atuh Ibu Hajah Salamah rawah riwih kalawan ngajurungan tatanggana. Katelah adung sina nyusulan eulis wiwin. Teu hararese adung gancang ini, satengah lulumpatan rek nyusulan eulis wiwin. Teu kungsi 10 menit adung geus tepi ka imahna Bah Nur Pai. Kalawan teu loba obrolan naon-naon deui iwati nitah kudu-kudu balik ka eulis wiwin. Atuh puguh we eulis wiwin teh reuwas sanajan ku adung teu dicaritakeun oge Kiai Darmin dibawa ku kumpeni. Kabeneran Jakalalana keur eueuh. Nyarita nama rek meuli kaos ka pasar atuh Bah Nur Pai ge.
kabawakeun reuwas kudu jadi incu dititah buru-buru balik teh bari teu kungsi nanyakeun heula aya naon-naonna. Ongkohan adung rusuh katamah-tamah ku ibu Hasalamah teu meunang lila. Datang ka imah kareuwas eulis Wiwin beuki namahan sabab nyampak ibuna nuju nangis. Ibu kunaon ibu? Aya kajanten naon ibu? Cek eulis Wiwin nanya bari nyekelan kana tak-tak ibuna. Atuh ibu Salamah ngawaler di barung ku nangis. Mama geulis mama. Ukur sakitu ibu Hajah Salamah sasauran. Kunaon mama teh ibu kunaon? Na teu damang ibu? Lain kering tapi dibawa ku kumpeni. Saur ibu Salamah neme nerangkeun. Ya Allah, mama dicana ku kumpeni. Iraha ibu? Eulis Wiwin beuki reuwas. Iya, samalah mama ka karatas dahar terus dibawa setengah pada ngagusur jaba. Bobokongna dilawang dijajak. Gusti nu Maha Agung, kumaha tuh Mang Adung mama cenah dicana ku kumpeni. Eulis Wiwin tuluy ceurik harita kene ari Adung teu lemek teu nyarek. Kalah ngahuleng malah manehna ge ngarasa sieun dibawa ku kumpeni. Akhirna Adung gagancangan balik ka imahna, bari teu bebeja acan ongkoh ibu Salamah jeung Eulis Wiwin nuju narang. Malikan kana perkara Kiai Darmin harita geus datang ka asrama kumpeni. Samala geus dijagrakeun ka hareupeun Letnan Fedri. Korejat Letnan Fedrik ngorejat turun tina kursi, tuluy nyampeurkeun ka kersana Kiai Darmin anu nuju calik dina kursi kai. Well, selamat datang Kiai Darmin. Mau merokok? Cek Letnan Fedrik geus biasa lamun meunang tangkepan jalma, sok nawaran heula rokok. Atuh Kiai Darmin ngawaler ku gogodeg. Sedeng harita teh aya Den Joni keur mureleng ka Kiai Darmin bari ngulang-ulang hoe segede curu. Para wargi anu mulia nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Letnan Fedrik geus biasa lamun meunang tangkepan jalma sok nawaran heula rokok. Atuh Kiai Darmin ngawaler ku gogodeg sedeng harita aya Den Joni keur mureleng ka Kiai Darmin bari ngulang-ulang hoe segede curu. Des kitu Letnan Fedrik nanya deui bari ngelajag-lejeg. Kiai, apa kamu orang mengerti? Dan kamu orang bisa tahu kamu dibawa ke sini? Tidak tahu Tuan apa kesalahan saya dibawa ke sini teh. Waler Kiai Darmin. Harita malas mencerong ka Letnan Fedrik. Oh iya, kamu orang tidak tahu dibawa ke sini Kiai? Tidak Tuan. Waler Kiai Darmin pondok sareng teguh. Well, apa kamu orang kesini pernah kedatangan kami? Betul. Tahu kamu orang kedatangan kami kemarin? Tahu. Apa maksud kami datang sama kamu orang? Nanyakah nama Jakalalan? Betul, kamu orang mengerti. Di mana itu manusia ekstremis? Manusia siluman yang bernama si Jakalalana, si ekstremis. En coba kamu orang terangkan, en kamu orang jangan bodoh, en jangan bohongi diri sendiri. En kamu orang selaku orang muslim tidak boleh bohong Kiai. Saya mah tidak tahu Tuan. Tidak ada nama Jakalalana di rumah saya. Malah kemarin juga sudah diterangkan di rumah saya tidak ada nama Jakalalana Tuan. Tapi Tuan menanyakan lagi. Terus terang Kiai. En Kiai jangan bohong, en jangan tunggu saya makan. En kenapa kamu orang tidak ngaku? Sekali tidak tahu mah tetep tidak tahu Tuan. Kiai Darmin tetap mungkir nyebutkeun henteu nyaho ka Jakalalana. Joni? Letnan Fedrik ngageroan Den Joni. Bari ngiceupan ko jengkang Den Joni nyampeurkeun. Bari ngulang-ulang hoe terus nanya ka Kiai Darmin. Bari nyekelan kana tak-tak. Kiai, akulah di mana disumputkeunana ngaran si Jakalalana teh atuh. Den Joni nanya ku basa Sunda da puguh maneh nama urang Sunda. Duka atuh juragan. Di mana duka di mana? Bapak mah teu kenal ka jenengan Jakalalana sok sumawonten. Bapak kacicingan mah teu rumaos juragan. Waler Kiai Darmin tetep mungkir.
Dasar kitungan kekwe para mitra Denjoni ngajambak rambut Kiai Darmin. Nepi kakek heula teh kopiahna murag. Atuh Kiai Darmin ngadang heak geus kitu cepil Kiai Darmin dibabuk ku hoe. Kanyek. Kiai Darmin ngerejet socana peureuh. Rek di aku anjeun ngampihan si jakalalana apa moal hem? Denjoni nyentok rambut Kiai Darmin sedang Kiai Darmin gogodeng. Nyaan Denjoni talengesna netelakeun jadi manusia nu malarat kuda dasar kemanusaan. Harita Kiai Darmin ditonyok dadana kuat ngajungkel bejeng korsi-korsina. Cakuk igana ditajongan para wargi. Jung samleh ka meja Kiai Darmin diangkat. Cakuk angena dihancak ku peureuh. Atuh puguh we Kiai Darmin sasampoyongan harita teh. Juralit kedebut ti bebeut deui. Bari ngageblug lirnang ka asak rek murag tina tangkang. Robo ka meja dibebekeun. Tu Kiai Darmin buligir cebet ongong jeung dada Kiai Darmin dibabukan ku hoe. Kuat ngagaralang satapak hoe tu rembes ku getih. Geus kitu mah durug-dug Kiai Darmin digalusur ku dua urang. Atuh teh ku dua urang kenil. Tepi ka lawang panjara Kiai Darmin dibabetkeun ka jero panjara. Menikah denge keluar ngageblug da pugu dibabetkeun kuduaan teu sirikna dialung boyongkeun. Astagfirullahalazim. Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Kersana Kiai Darmin istighfar harita teh para mitra bari ngucapkeun takbir. Geus kitu panto panjara dikunci. Sedang di jero panjara aya 7 urang tahanan. Aya nu geus 10 poe, aya nu kakara 3 poe ditahanan. Di antara tahanan nu 7-an aya saurang tahanan anu kenaleun ka Kiai Darmin. Atuh manehna nyamperkeun kalawananya demi katelahna nu nanya ka Kiai Darmin teh sobana. Ya Allah geuning Pak Kiai ieu teh. Aya kalapatan naon Pak Kiai tiasa ditahan di dieu? Sobana neuteup kana rarai Kiai Darmin anu manik gareuneuk keret kana adada meninga garalang satapak koe. Ieu teh jangbana kitu Kiai Darmin malik naros bari neuteup. Sumun abdi sobana Pak Kiai dupi Pak Kiai teh kunaon? Tema sobana teu leupas tina paneuteupna. Nya eta mama teh dituduh ngampihan ngaranjak kalalana ujang. Atuh tapi ku mama dipungkir jalaran da teu rumasa mama ngampihan ngaranjak kalalana. Samalah teu nyaho-nyaho acan rupana ka ngaranjak kalalana teh. Walar kersana Kiai Darmin nyebatkeun teu rumasa ngampihan ngaranjak kalalana. Padahal jak kalalana sasat murid anjeunna malah geus dianggap kula wargana. Disebutkeun kisu teh ukur alasan sok sieun di antara tahanan di dinya ngabejakeun ka kumpeni. Lamun curiga teh mah Kiai Darmin curiga. Da saha nu nyaho kana eusi batinna baturna. Sanajan sarua pada tahanan bari manehna hayang bebas ngabejakeun ka kumpeni. Yen Kiai Darmin nya ngampihan ngaranjak kalalana. Geus kitu Kiai Darmin naros ka sobana. Ari jangbana kunaon atuh pangna ditahan teh? Harita para wargi pertanyaan Kiai Sobana dijawab. Punten. Pertanyaan Kiai Darmin dijawab ku Sobana. Abdi mah aya nu ngalaporkeun mama majarkeun abdi janten laskar wireh abdi jarang wangsul. Padahal jarang wangsul teh icalan kana es di Jakarta. Wangsul kalemur taratang tos es sasasih 2 kali aya 3 kali. Pemi dipitnah teh mah dipitnah ku tatangi abdi teh. Naing tos terang nu mitnah nage mama lah. Kaing disanggeumkeun tilas putra dunungan abdi wireh ti payun. Abdi kantos patelak sareng putra dunungan. Majarkeun abdi sok ngicalan kalapa padahal demi Allah abdi mah teu rumaos sok ngicalan kalapa kagungan ramana. Nyandu janten nafsuna mah ngangge ngaludahan kana beungeut abdi atuh. Di dinya mah derwe galungan mama di kebon dugi ka anjeunna reksak irungna boborot ku getih. Pamita aya nu misah mah wah aya imutan metotogkeun we kana solokan. Tah mama ge dipitnah ku si eta peintah mama. Komo kitu anjeunna aya wartosna janten mata-mata. Cek Sobana. Nerangkeun dipitnah ku urut anak dunungan tapi dina nyaritana bari kegerendengan. Eta jangbana
boga rasa dipitnah teh kusaha. Kiai Darmin naros aya nu karaos oge ngangge kersa ngobrol. Mun kutilas putra dudungan ku si Dudung mama anakna lurah hormat ah. Tema sobana ku Cep Dudung. Kiai Darmin rada ngahuleng anjeunna emut. Yen ngaran Dudung teh nu mikahayang ka eulis Wiwin putrana. Cumun si Dudung mama lah cep-cep nanahaon dah. Mun alus kalakuanana diencep-encep ge pantes. Mata-mata kitu mah lah rupina mama ge dipitnah ku si eta mama. Tema sobana boga sangkaan yen Kiai Darmin ge dipitnah ku ngaran Dudung. Memang bener nu ngalaporkeun Kiai Darmin ngampihan jakalalana teh manehna. Eukeur mah eukeur ngaranna Dudung teh jadi mata-mata. Ari katamah-tamah mikahayang ka eulis Wiwin asa ditampik. Lamun mepeus keuyang teh mah Cep Dudung jadi mepeus keuyang ka Kiai Darmin. Harita kersana Kiai Darmin ngahuleng malah ngagerendeng jeroeun dadana. Kawas nama nya aing ge dipitnah dilaporkeun ku si Dudung. Sabab nu nyahoeun aing ngampihan jakalalana teh manehna. Sabab ti heula manehna kungsi nanyakeun ka aing. Heueuh nanyakeun kieu ceuk manehna teh eta anu ngakutan segon. Saha nya ku aing teh disebutkeun nu masantren we ngaran jakalalana. Disebutkeun ngaran so teh dumeh jakalalana cicing di aing ka kara 3 poe. Bari aing teu sangka si Dudung jadi mata-mata pihak musuh. Nyaho jadi mata-mata pihak musuh mah. Atuh heueuh ti ayeuna teh meureun aing teh siap siaga we aya paribasa carincing pageuh kancing saringset pageuh ikat. Nyaho-nyaho so teh ti cobana. Pasti aing dilaporkeun ku si eta. Ari katambah-tambah manehna hayangeun ka anak aing ka eulis Wiwin. Tapi ku eulis Wiwin teu ditampa. Nya teu sangka jahat ta jelema teh. Ngadon jadi pengkhianat bangsa. Aya kadua nanyerkeun bebeneran bebeneran bari ngaberantas kajahatan. Berantas ta para pengkhianat teh terutama. Anu jadi pengkhianat teh eueuh deui. Iwa ti bangsa urang sorangan. Nya eta anu bilu ka musuh, bilu ka bangsa walana si kafir teh ta. Kitu dina gegerendengan anak Kiai Darmin. Atuh sobana pokna tumanya. Upi mama leres akitu ngampihan jenengan jakalalana. Ih, boro-boro ka ngampihan mama mabawu ge henteu jang. Ka ngaran jakalalana teh samala. Teu nyaho rupa-rupana acan mama mah. Palaran Kiai Darmin tetep nyebutkeun teu rumasa kata nya eta teu rumasa ayana ngaran jakalalana di imah. Yakin pomi kitu mama teh dipitnah ku si Dudung mama lah. Pasti kana kitu nanging sawios mama. Awal akhir ge bakal aya perhitunganana ka manusia pengkhianat kitu mah. Kumaha buktosna we jalmi nu sok kiri dengki jail kaniaya, ka jalmi nu sok iren panastren, kanu sok dudupak rurumpak, kanu sok ngarah ngarina, kana hak sareng kana ladang kesang batur. Kitu deui kumaha ka jalmi nu sobar darana sareng kanu soleh tangtos we mama langkung ngartos langkung maklum. Ceuk sobana jep jempe sabab nu ngajaga ngareret ka sobana. Harita make ciciduh sagala si janu ijid kanu ngajaga. Geus kitu mah anak gorowok teh saurang tahanan ngagorowok bari ngorejat nangtung samala nu sejena ge narangtung. Kitu deui sobana iwati Kiai Darmin anu cicing teh. Bule? Rek diparak aing teh. Direken sato we aing direken teh ha. Dasar si kafir sia. Bari aing teu puguh kasalahanana. Marak euy sok euy lah. Eta si kafir marah ka urang surak euy. Nyebutkeun mereka kabeh. Merdeka. Tahanan nu 7 urang meniseah nyebutkeun merdeka. Samalah para mitra make aya nu bari ajrag-ajragan sagala. Atuh para wargi anu mulia anu ngajaga ambek. Perdon kamu orang tolol ha? Pokna kalawan ditemal ku sobana. Sia nu tolol masih anjing. Sudah koi. Horse. Mereka. Atuh ti jero kantor ding torojol 4 urang kumpeni samalah Den Joni genorojol kalawan Den Joni nyarita ku bangsa ku basa Sunda.
Sakumaha nuka uninga para wargi ti jero kantor harita teh ting torojol opat urang kumpeni. Samalah Den Joni genorojol kalawan Den Joni nyarita ku basa Sunda. Gandeng sia goblok. Merdeka nanaon sia. Saha nu ngalarang dewek sia nyebutkeun merdeka deuleu. Anjeun mah pasti teu ngarepkeun nagara jeung bangsa baris merdeka sabab anjeun mah geus yakin jadi pengkhianat bangsa sia. Jadi anjing nikah dulu. Dasar baladna kafir sia mah. Cek sobana si ganu kagok asong. Atu Den Joni nyentak bari nyabut pistol. Setan sia. Hayang bencar hulu teh sia. Pokna. Atu tahanan anu tujuhan nembal barina narunyu. Si iblis anjing nikah sia. Si anjing nikah sia si kafir sia balad kafir. Geus kitu mah Den Joni ngasupkeun deui pistolna. Tuluy ngaleos jeung baturna. Anu teu kungsi lila torojol saurang lalaki tengah tubuh. Anu para mitra atuh ngirim ompreng 7 piring. Kitu ge kana piring eseng. Harita eta lalaki nu nyodorkeun ompreng teh make harewosan kanu tujuhan pok. Sing salobar we jang isuke bakal anu nulungan. Bapa aya di dieu teh lain ngahaja kuli atawa jadi pengkhianat bangsa. Tapi bapa mah pura-pura jadi mata-mata ti pihak musuh. Geus aya kana dua da petina bapa mere peluru ka askar. Ceuk eta lalaki nu mere ompreng tuluy ngaleos. Ari sabab para mitra nu ngajaga ngareret. Atu tahanan pada rungeuk tuluy dalahar. Ari sobana mah harita ngasongkeun sangu ka Kiai Darmin. Mangga tu mama tuang mama. Soke dituang ku mama sawios abdi malah. Poke jangbana dahar ku jangbana. Mama mah teu hayang dahar. Walar Kiai Darmin. Geus kitu sobana dahar jeung baturna. Bari sangu ge ukur sakepeul jaba bear. Deungeunna goreng tempe sakeureut sewang jeung ngalauk asin peda. Apunten pepetek dikuah ku angin kangkung. Sanggeus beres dalahar tuluy narakolan piring ku senok bebek. Malah anu nakolan nakol-nakolkeun piring kana sarigsig beusi. Nepi ka anu ngajaga ngajauhan taksiran teu puguh dedengin. Waktosna seep.